hajat apa hajat aya silokaning kehidupan rumikang di pawenangan sadaya kerasa kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung toh lajeng hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera ieu iki marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer atuh pare ningal kasalebakeunana anu galengna rungkaringka doh nuju mejeuna hejo bagedon doh ieu dina galengna tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung cengek deres sasat ieu tempat teh remei ku teureyeun loba ku alaeun ningali kapalih tongoh kadu picung ku pak nangka ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman doh ieu kampung Tumaritis desa Kenagorowong anu kasana kawewengkon Madukara Nagara Amarta padumukan Ki Sabda Palon Semar Lurah Pudrapawana wallah ieu iki kalarasan nuju aya ka Sondong Astra Jingadawala hiji tokoh masyarakat Semar Badranaya anu dipika sepuh di kampung hiji jalma anu sabar tur tawakal ieu iki di mana dicaci dimaki dihina ku batur teh nganukur dijawab ku seuri atuh ku kituna dina hirupna oge istuning hirup cukup ke Semar Badranaya tutuwong samanea Pendra ieu iki barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan doh leres katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca tipusir daya Amarta sampun dumugi datengarsa doh wah mar aja kaget bar wah ulah kaget wah naon teh ja lu katri naonnya bar ta beok gitu moal sabut tukang tahu meureun odol keur bobogok sada ieu Pak sada dunungan Pak soranna mah saha aja kaget bar uluh Bapak dulu itu ujang Juragan Agung ja Gusti Bima dunungan sareng Juragan Gatot Kaca Pak ayana kira aing nyuguhan kunaon ja Pak naon buncit hayam apan geus dijual hor ieu lagi dijual ka Pajasin gurame atuh gurame nanahaun jadi di Balong Batur barukan ngabalong barukan ngabalong muri si teh digawe bukan boga balong sampe atuh rambut karek cem mendingna hirup temen waka boga minta heula Pak Haji Juragan Agung rakap lu gawe mah amuing
niratan niratan ngademane pakulingan rana ewu pakulingan rana katuran rawuh nun berterima cager aya ibar agak nuhun sareng saha agak jeung anak aing si Gatot mah nuhun mangalingi semua aturan rawuh kan terima won cager ibar kan nun ti abdi ge tekantun agan semua aturan rawuh dawala terima cager aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu nemeh 2 kali bulan 2 kali geus sakedap subuh kemari aya bengi ageu geus sakedap kumaha parek panen lumawi gagal panen abdi teh bulan 2 hektar teu kaala kuberit sanes banjir sanes naon nya dialah we kudu bogana ulah kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahatur ke semakaturan rawuh nuhun wa dam aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen aduh Bapak Kabupaten haturan rawuh lan nuhun bon cager aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun sararehat sadayana wa daramang wa istri saya mangga ligi agan ligi tapi kampungan maha bening kalau itu pulang tapi kampungan maha bening jingat dawala bingah kusumpingna menak tipu serdaya doh yeun nerah kangandika aduh aya anak nu tapi nonda mengahaturkeun semakaturan rawuh kahujung panjenengan juragan ageng nu dimeun juragan anu wa nuhun wa kalihna ti eta aya kurewas bate nu bingah dicampuran kurewas ari bingahna dinten ieu tiasa tepang kalayan reuasna teh daya wartos ti tadina atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa masihan leuteun anu raraos kangge menak-menak
wah tong ngarepotkeun wah tong ngarepotkeun segala ti abdi ge ngahaturkeun semua haturan rawuh kula juragan ageung hot terima hot ti abdi ge teu kantun agang terima dawala somohun ieu teh meuni reuwas kulan paingan reset jami palih ditu nya ai manawi teh bade nonton Persib kajala karupat nya hiji-hiji hese pisan hayang menang teh geuning oh meuni seset geuningan mah bari jeung di kandang bari di kanan ai biaya gede aya naon nun aya hal-hal nu bakal ditepikeun bah wah tere hajat deui wah ya tarenya teh ulang tere hajat mah tare ngakule deui amuing naon ieu teh datangna ka dieu sabenerna aing terek mereka bunga ka si Semar timalan agana tuh beli eta da aya ulan naon duren seneng duren aya gitu lumawi ulan pawi palai meser akang potong era ke sebisi dikepret ke kuaing goblok hayang nurut teh alah hayang menak teh ai kabunga na teh si Arjuna rek kawin mar kulat si Arjuna si Jenet teh kawin ayana iraha itu nur bade naroskeun kaping panginten naroskeun kaping untungnya caut acan dituar kulan geus ayaan kitu cauna heuh anu di pelak kamari karek kecap aduh si Arjuna wa mar dekawin ka adina Kresna nyaeta ka Subadra Mayang Arum lara ireng sumuhun iraha teh anu lumatak mah datang ka dieu oge bade naroskeun kaping sareng sasina nun lain bade naon atuh bulan bade nyitak uleman atanapi bade ngadamel saragam atik make bade ngadamel saragam eta we ngadamel saragam lepis aduh lepis aya ka bos lepis laras bojong waru we Haji Asep teh Asep Wahyu nya Haji Asep Wahyu bukan kadinya we atanapi bade pesanan pakaian jadi wanita atanapi pria benar boh kangge kebutuhan partai besar partai kecil di mana eta di Isro Kaspita teh geuning Al Mubarokah barokah nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali eta teh muka cabang dibuka cabang di Jakarta bulan oh di aya cabang Tanah Abang teu di Tanah Suci Tanah Abang jeung di Tanah DKA atuh kangge sembako atuh urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar soreang nya Haji Gumelar urang mamanda dinya beas pada sabaraton seueur nya Haji Maman 88 Menteri Baran teu acan Mantri Baran aya anu rambutna bodas bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video shooting Ramayana foto iya Kang Dena teh gini di Granada FM nya Kang Dena we iya lauk hati apa ngaputna ka Pak Haji Maulana sebek upami prayogi lauk ka Haji Apo lamun kental Haji Mustofa Cikoneng
Lamun kendang Kakang Herdi Pangalengan. Nyata. Orang Yahudi. Pilih peryogi sayuranana ka itu kah Haji Acid. Haji Acid. Orang Yahudi. Haji Acid. Pangalengan sareng ka nyata ka Pak Haji Herdi. Pangalengan. Kang Herdi Pangalengan. Nya. Bar. Pulang. Ieu teh aya kagagalan anu luar biasa, Mar. Kagagalan kumaha gande? Dina waktu nasi Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawin si Arjuna ka negara Dwarwati kabesan. Damayang Arum teh di pamajikan si Arjuna betahna teh di si Kresna di lanceugna. Itu tenan kedalamannya. Pacaranna dileutik keneh. Ari PT datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar. Nuju dilamar. Aya saingan Mar. Nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa. Lanceuk panggedena si Mayang Arum. Kange saha cenah? Nyaeta keur adibuteungna. Si Burisrawa teh anu idiot geuning. Idiot. Anu sangkat geuningan. Epilepsi. Burisrawa teh adibuteungna Baladewa bogoheun ka si Subadra. Wah. Di Bandaraka Jadi meureun si Kresna teh bingung Mar. Alah. Eta kinten-kintena tutakaduna naros gede ka istrina bogoh ka mana kitu. Da abdi mah yakin kasih Burisrawa moal daekeun da berwes. Hiji kitu ngomong. Ya baku kulinciranana opat teh. Aing ngomong tara bentes. Eta nyaho ku kulinciranana opat. Da fungsi nyiaran aing mah. Manona ge we hiji deungan. Ari siki kanyut ieu. Gitu Mar. Kumaha atuh saha nu ditampi? Nah hati pihak urang atau pihak Gusti Prabu Baladewa? Iya dua nana can ditarima. Teu acan. Acan. Matak diayakeun sayembara. Sayembara naon? Sayembara gelut. Abdi kahareupeun lah. Gelut jeung saha kinten-kintenah nya nyaho? Sayembara naon agan? Sayembara anak ieu. Heug cenah. Mayang Arum dek dikawin tong boro ku Burisrawa tong boro ku Arjuna. Sanajan budak angon oge teu aya halanganana asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Munut naon nun? Munut naon? Rupa-rupa Mar. Allah. Mio lain. Bebe lain. Naon Blackberry. Ho. Nya. Blackberry. Lain nu kararitu beureunan tuh. Terus lihat Loba pamentana teh mah. Sumuhun munut naon nun? Naon teh nu dipunutna teh kulan? Kue tongkol. Punya ya kue pinang bener sih goblok. Ayo pinang. Pinang kue tongkol. Jauh-jauh kena kue aja nya teh. Kue mau bolu atuh. Tawa mari. Pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten istri cing sarupa jeung panganten istri pangapit panganten awewe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki da ieu bingung aing ieu da saha nu sarupa jeung si Arjuna jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum uluh kage pangapitna teh ieu alah
Walaksa anu sarupa jeung rundungan. Anu sarupi sareng Juragan Arjuna mah abdi we kan tuluy ngangge mahkota. Jauh. Dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga. Oh, ngajak lain jiga Arjuna. Jika naon? Jiga jengkol. Arok siapa ini? Jika jengkol tewek. Atuh anu sarupi sareng mayang arum da eta teh hideung santen pun bapa we nya. Da hideung nama teh Kantun ngewig. Sarupa gerejeng penguin. Nah yang ngepret teh aing teh. Kawas lain kakolot. Mung sakitu pamunutna teh nun aya deui. Alah. Munut naon deui wae ulah. Palai dirapalan di Jalak Harupat lain. Oh, dah. Batur mah di Mekah, ieu di lapang bola. Bulan Maduna datang bola. Nyaeta kaduana hayang dibawakeun tukang hias. Tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya. Dulu itu hujan. Allah. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya ieu. Lah. Aya oge Gedeng Permoni ya. Aya ge. Tara tukang hias atuh teh mah. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Ieu aing kakarang ngadenge. Di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya? Di Soreang teh aya nya. Aya atuh dari tukang hias. Duka di Cimareme. Taroskeun ke Kang Oman. Kakang Oman we taroskeun. Tukang hias tapi gedeg gitu, gedeg. Gedeng. Gedeng. Nu gedeng mah loba. Sakade Islam peni eta. Dua tah. Mung sakitu loba. Seueur wa. Awewe matre. Lain matre kapan tih dengekeun kronologisna. Eta teh apa aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh. Jadi disayamarakeun. Oh, bener. Ah, kitu. Ieu mah teh nyaho kana awal pembicaraan. Mending kadang pondok larawan. Aya deui mah. Nyaeta dina oleng panganten teh dina pelaminan teh hayang dibawakeun kapat ke si Badaru, kapat ajaib, kapat anu tanpa dikapatkeun ku jelema. Wah. Jadi meureun dina oleng panganten tenggina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang. Harudang bayung Da kudu aya kapat anu bisa ngaleungitkeun harudang nyata kapat ke si Badaru, kapat anu tanpa dikapatkeun ku jelema. Alah, Hai. Naon Kang? pantasnya gigireun panganten ke Jakatuhu kapat gede deh. Kapat ke si Badaru. Tapi tanpa dikapatkeun ku jelema, ngiplik ku sorangan. Gampang atuh miwarang ucing. Manya ucing bisa ngiplikeun, mah make manya atuh make akal nya ucingna. Ku jelema si ucing teh talian buntutna. Talikeun kana kepet. Hada moal ngepet meureun bujur ucing tarasonan. Apa teh dek cicing? Ajak-ajakan. Da panas, bayangkeun ku sia. Ajak-ajakan pasti. Tak ku ajeret-ajeretan teh meureun kepet teh kikituan. Katarik benang. Bayangkeun ku sia. Keeneuk-eneukan mungkul moal ngiplik. Keun bae. Aya deui. Nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000.
emas papajangan emas kacanakna teh ku jalma 1000 ya lu seberapa gramu nyeun lain gram deui eta mah tukang ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram aya 50 kilo kabawana ieu mah 50 kali oh loba pisan dola 50 kali 1000 sabaraha 70 genep tuh loba pisan liar ngitungna 10 ton pintar sih dah orang menghitungna oh saya tahu goreng-goreng na di KPU gitu mah uluh deui dina waktuna kawin teh hayang nabuh bedil karantaka bedil anu cing beledug teh di awang-awang bari jeung nemongkeun sahaya wah bubur satan mo olu bubur satan mo berat atuh yang di mana ayana dipindah ke eueuh bedil karantaka ye jadi di sadana teh di awang-awang di luhur upami bedil di sadana dina bujur mah gampang lah taringan hui boleh 30 urang jelema teh paraban ku hui sumogoa hui boleh apa usah begini deui dina oleng panganten teh hayang diayakeun gamelan silokananta gamelan tanpa ditakol ku panayagan tapi disada sorangan hayang aing gamelan gitulah genah moal loba panayagan beuneuh peralatannya unggul yang teu kudu mere rokok genah gamelan tanpa ditakol ku panayagan iya nah tong nitah panayagan titah we tukang suuk lain panayagan teh mah nitah we kapan tadi oge meureun ulah ditakol ku panayagan heuh ngan nakol wungkul moal ngalagu keun bae bejakeun kemang boleh gitu tunggu dan lanjut teh apal bejakeun lagu buhun gitu oh dina waktuna oleng panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun numpak kareta emas kareta bidarom digusur teh lain ku kuda tapi ku buta gede uluh ngadamal we kareta ngadama kareta pulan di brom bejakeun teh emas gitu nya kapan hayang digusur teh ku buta gede tatangga abdi aya nu lolong eta teh buta geus eta mah buta teu nenyo ieu mah gede di butana eta ge gede ngan kanyutna deui mah dina waktuna oleng panganten teh hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas monyet bodas dina arak-arakan teh wah aya oge monyet hideung mana bodas ieu mah nya bodasna karek beungeutna dapat moal teh ka bapana sia teh kasahat teh ka monyet di mana sia geus nya monyet bodas beungeutna nya urang neangan da ka aing kita setan sia teh da moal teh ka uwa atawa si Uti akang
deui hayang dibawakeun muning 100 jalu wungkul muning 100 jalu wungkul tapi sametur ka handap baroda sukuna aya oge muning karek bodas beungeutna jeung can tanukan deui kasaha teh ka muning ai bapak muning lain tong amek kami mah muning awas ya geus eueuh dunungan bae aing diancam aya badi sunut tepunukna tak kitu man itu jadi bingung tak datangna ka dieu teh aing terek neangan ngan teu nyaho di mana ayana bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan jar meneng-meneng Gusti patengah timira patengah Semar Padrana yang ngahulang ngaraga menang aja anak di mana ayana jang yuk kuping acan tua sami jisim abregi henteu terang duka di mana kuping oge nembe kaula nun pangresa juragan ya lamun teu apal barengan aing milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul aing sumpah lukut naonna garawi lubuh hideung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belut jang-jangan orai can pangih aing mawa kamulang uluh pika kitu eta ka dulur teh kawin pika kitu sabilulungan anak panawa teh eta ngarojongna teh kabeh tah turutan lain jeung dulur nah ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mu puas jeung kalah bogoh deui ka majikan lanceuk teh sia mah deui batur mah sini rojong sini duku deui jadi teu apa bar teu nun pot nah maneh apa teu bujang bulan bujang hinga ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan nguping oge neme abdi teh ulang hari maneh apa dawa abdi ulang iya apa cucungik siapa teh apa naon teh kade ulah heureuy lalawara teh kitu teh keur bingung ulah diheureuyan keur serius aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh ulah banyol lalawara nya hoti mana sia teh dawala ulah karep sia ai sia apa teh apa naon kenapa we eueuh lalawara teh sia teh hayang dijejeg sia mah lalawara teh pida sia pida modaran ya ganti ayeuna keneh dumanda jeung apal teh sae ulah hayang diteteg cingirna we sia teh punten atuh kapengkeran cing tanggung jawab sia tah eta deuleu sangat sungut teh sangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut nu mata kula saomong-omongna deuleu ulah lalawara tanggung jawab balik semaka pihatur diuk punten kapeng sok di ayeuna keneh we gan idek dek banyol sia teh mah potongkeun ngan jujungikna geura dawala ulah hampura ieu lain banyol lamun maneh banyol tingalikeun memalana tah ceuk aing oge sia doraka aya tiga merat
turakati aing gitu. Lamun heureuy si paehan bae. Ayeuna we paehanna da cuman. Da moal apal, moal bari da oge. Da pasti moal apaleun nya kan. Kadunya teh heula keneh aing. Mun nya aing teh nyaho sia nyaho. Sanajan atuh da akapangeulana panaik pangalaman mah beda-beda. Rupa pengalaman hirup dina seni teh heula aing. Bieu nyaritakeun teu ngeujem ceulit teu ngeujem panon aing nyaritakeun apa? Sumuhun. Bener siapa? Katenana kula eueuh lalawora sia. Cek aing oge podaran sia. eta ku nyanyahoanan lain naon. Lamun maneh apa di mana ayeuna? Ai di mana mah duka kula. Iya. Oh sia. Oh ngomong sia. Tolos dikorok. Dan cek abdi oge totongkeun ngajagaan. Dengkul ka nya da. Ngomong sia. Atuh da tek tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek ieu mah. Sunut membuncangan Jawab. Di mana? Di mana? Mah duka. Ai bieu nyaritakeun apa? Apa naonana sia teh? Abdi mah apa? Teh kanu apaleun. Oh jadi aya nu apaleun? Aya ulan. Saha? Aya di dieu. Lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok. Teh nyokeun aing mah. Sia. Nya ge sia hareupeun bapak ku aing mah hareupeun dudungan ku aing dari pencit kuriling sia. bakat kesieun. Ya bedog nanti abdi. Gan. Ya bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek jurig. Sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang. Naik irung segede emer ya apa? Jadi aya nu apaleun percis. Lamun teu ngaku tengeulan pagan. Alah, ya. Layang ngisi nge kita ieu. Sok luas si monyong mah teh. Teuing sia eta mah. Nyilakakeun baturna teh. Luas eta benar. Di mana jelmana? Teu kedah di pilarian aya di dieu kan tuh nyalukan. Ada. Mati kakak. Aing teu ngeunah hate itu. Wala maneh hayang udud. Lah. Teu beuki udud. Dah. Geus eureun. Cete, wala. Dewek boga cengcelengan, wala. Bisa rek dipurak. Geus 7 kali 5.000 we. Di usiana ge. Dipurak kosong. Cengcelengan. Gara sok 7 kali 5.000 sabelah da wala. 11. Oh 1,5 juta meureun. Oh nya, heeh. Mau dibikeun ah. Lebar gede mah beurnya. Eta ngadege juta. Gede teuing beurnya. Lebar. Ngadege juta na beurnya teh. Musi gareng disebutkeun yang celengan euy. Oh. Sebutkeun Pak. Ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh sajuta setengah. Leuwih bisa jadi ya. Leungit ketang cengcelengan euy. Sebutkeun si gareng di balong beurnya. Saha nu apaleun ulah? Nu apaleun? Lah. Pun bapak ulah. Uluh. Tah nya anu apaleun teh ieu tah. Yakeun antep jadi kakeyak euy. Ngendoraka sia wala teh. Biasa gemprong beurnya. Bapak maneh apaleun wala? Sumun tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan. Paksa. Aisyah nanaonan sia teh. Tong disumput-sumput ya teh dunjungan teu bingung. Mun teu beunang dipaksa dijeburkeun ka cai. Lamun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai. Cuman aki-aki kitu mah nyumputkeun ilmu. Ramani mah tak hideung kitu teh.
kok bener eta teh wala sing jeger kumaha dongengna ai dongeng nama kapungkur deh budak abdi wangsul ngarona aya nu gegelenengan si horeng diintip teh pun bapak sareng emak duaan ada di kamar ya si eta mah tega ngintip kolot murugana moal duraka hese ngara syarat kata dieu apa kuy ai gegelenengan teh pun bapak teh sareng emak mayunan cempor tercempol bari muka kitab gigireun ucing nya digigireun ucing tuluy ma cenah ieu tingali tah ieu buku ieu buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun situs tah ieu cenah tah anu kapuping teh tadi diagan naon abdi ge inget make jeung aya kereta emas kereta binarom aya papajangan emas aya muning aya muning eta teh kacarioskeun tak kitu tak saur pun bapak teh harita waktu sareng emak tak ieu teh cenah di mana dunungan urang bade diistrenan nikah ieu urang pake kitu oge lamun dipunut bener sia iraha teh sia teh tong sok kitu berapa tahun ka tukang aya meureun 30 tahun ka tukang mah dunungan keur bingung bener da wala mar ulah yan laras nur da wala ngong 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 nuhun da wala sawangsuna kula kadeler sia ini sokot hayang naon maneh motor mio wah beres kalau nya kapungkur abdi ge pahlawan keberangan aya wae aya wae pahlawan keberangannya diungakam cokot wala kitu we keun ku dewek kreditna oh lain ngeredit pamere pamere apa sih mah teu bisa ngerem oke teu bisa ngerem juga nuhun da wala mar di mana mar enggak saurkeun saurkeun abantoskeun nah sia teh tong sia teh sok buru-buru mangga eta teh kuring mah kieu pisan tong ngadenge yang penting ekses teh da bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu teh wah harta karun teh oh tah di Gunung Tilu aya ya ka bangsa situs-situs teh benerna mah nya neangan tah gerasa nu ngajagan teh toha gitu mar bulan di mana mar wah di mana wah lain seuri mangga Aidi priyogikeun masa aya tayap aya tukang hias teh saha wa oh mar bulan tukang hias teh saha cing tukang hias warga moal aya di dunya mah sieun eta teh tukang ngahiasan widadari gede Ih, mun ayeuna mah tukang hias selebritis widadari sumuhun waduh kumaha aing nitahna ka dewa atau ku agan di piwarang nama usaha sawios ku abdi ku si Semar dewa dipenta di titah sumuhun dijemput ku aing entong kene cenah hari ini corangan wah aya kitu cenah arangkat
tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh tukang hiasan widadari sumuhun selebriti sungkul atuh wah nyok masih ada nu ngahiasan dewek sele cau akang kadang Dora dihias gitu eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten saha anu sarupa jeung si Arjuna Dewa Kamajaya sumuhun anya bapak kumaha ditanai ka dewa sawios puji si abdi urang piwarang sawios puji si abdi urang titah teu diongkosan oge sumping nyalira geurake aya kitu waduh pengaruh daya kitu aya tanu sarupa jeung si Maya Karum garwana nyaeta Dewi Ratih nyaan bapak mah kawuhanana wah lain gaul nama bener kaluhur gaul nama kaluhur gaul karuhurna bapak mah deuleu percaya eta kapet ke si Badaru kapet anu tanpa dikapetkeun ku jalma sagala rupi anu diperyogikeun ku agat di sawarga ayana sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna waduh nuhun mah gamelan non teh gamelan gamelan Silokananta teh sareng sinena Dewi Saroni nu geulis bener anu rek kaul iya cucut cucu Ari Saputra Dewi Cucu Setiawati Ari kapet ke si Badaru bedil karantaka di ditu di sawarga mung aya anu misah di mana ta eta mah anu misah teh kareta Binarom kareta emas di mana ta eta mah sanes di sawarga eta mah di Waringin Pitu Waringin Pitu aya tangkat saringin ngajajar 7 ta eta cirina di mana palih kiduleun Tegaramat Kapanasan kapalih wetan Tegaramat Kapanasan ta eta Waringin Pitu di dinya tete nemrak henteu moal nemrak seun aya nu ngajagana saha kalawin Sagni we tepangan ada eta anu gageugeun teh makhluk nu kararitu we makhluk nu karorenges moal katingali ngamenak biasa we karuleuheu nya karuleuheu we kos budak eta we budak angon padahal eta teh jalmi penting wungkul ngan teu katawis keun bae lamun ku aing dicokot tah ku agan cenah kumaha cara mangihkeunana pang penang oge tepangan we api-api ameng kayaknya penak taroskeun pentak we saur jisi sangem jisi saur jisi abdi begitu cek Semar gitu sumuhun nuhun man hartoskeun cek abdi gitu sabok sawe saboknya obo pangaruh Kang mah cek Haji Semar Suteja lah Purmio teh kaing mah mere lah Kang tara perhatikeun bios abdi mah dina kewe dina hajatna turut mengundang pangluhurna we dinya teh tulis pangajeng-ajeng pokona mah di Arulem CS abdi
wah ya beres nama tah papajangan mah di kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton Bali Merkucukona ka kaindran tebih sawios putra Gatot Kaca bade kaul wa apa eta teh kacanakna teh ku jalma 1000 sumuhun tapi Gatot Kaca rek kaul dik dibawa ku sorangan uluh mangga iker sama kumaha kaulah ka sawargana sawios da agan mah aya jasa ka urang sawarga agan mah tiasa bebas ka sawarga saharu teu uninga ka agan margi agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan anu pemberontakna teh Sinaga Percona kapungkur pas aya jasa leres aya tulisan di tah lamun munding mah cokot ku si lain di mana aja teh di Tegaramat kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima tah tiwaringin pitu teh ngetan tadi dinya aya Tegalan pangihan anu ngangona si Dadung Dawuh munding na 100 kumaha ceuk abdi teh pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuh ceuk dewek begitu ku dewek bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu tapi karena sabaraha ratus tahun bapak eta nyimpen munding didinya aya meureun kana 300 tahun mah sabaraha hiji 100 atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu mundingna da jalung ngungkul kabeh oge amuing tegablek pucu si aki-aki urang mah make bikang atunya na teh nyaho ekonomi 300 tahun baru jadi coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50 jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ayeuna bari bulagugna kerting kotak udang bari 300 tahun lain munding samanea aja nah aki-aki nyiksa teh dan normal meureun munding oge hayang kieu bener ya kan sarua dah daya nyawaan atuh munding kan wae munding oge meureun da jelema kurang ajar daya nyawaan sukuna barodas yang barodas sukuna sok pangihan hai abdi jeung si laing siap atuh aya kitu bapak lah naon jabat munding euy hah ngan hanya kawe beuh eta bapakna beureum ka hayangnya 100 munding ayeuna munding sabaraha euy munding nya kana 10 juta we hiji 10 juta 10 juta kali 100 sabaraha 100 juta lah naon 10 juta kali 100 genep 130 wah gede euy sia masa dijawab we saya dijawab saya teh makin bae baju gede lamun kitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro senadyan bangsa jin senadyan sakti mandraguna aku horata wedine aku tak lumampa segi wilujeng bulan wah beres ya sawieu sareng abdi we gan ya lah naon pangampikeun lebueuk bantur mah nah atuh bueuk mah antep we cenah ngencar yes ulah khawatir nah nyaah aing mah ka bueuk teh resep nempo beungeutna jika saga asa nempo potongan asa nempo si eutik keur resep ceureulekna cureulek resep kan lelekna eta resep bueuk dewek mengelea panggil jeung aing resep dikasih peut ini kainran sokot papajangan tepi dodama pada lumampa mar air rek tepungan dewa mangga sareng we sareng si abdi abdi mah bade langsung ngapelesat ka sawarga Maniloka bade dedeuheus ka dewa nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna ya nuhun man mar pot tuturkeun ai
gening nyokot muning mah wetanan waringin pitu saya tuturkeun wah mau katuturkeun dasa arah mangga we agak dipayun karena bari jajan temen jelema teh manjat deui aku selalu bawa Gatot Kaca kaul ka Paman Arjuna sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan wa mangga teu langkung gagal dewek meureun dek bebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng dewek menang tugas dadakan we ya Pak bikin ngapikeun heula ayam manuk entong sok aja soang tuh soang di mana sih teh soang saha urang ngapikeun edan ini tuh Raden Gatot Kaca bunga-bunga ngang bunga amarwata suta dina manana doh ieu ge kalayan gilik pikeun lumampah ka kaindran moal mulih heula ka amarta nyaeta bade nyanak papajangan emas leres pelaminan bade diange pelaminan dina waktosna oleh panganten Arjuna sareng Bayang Arung doh ieu ge watek wantos Raden Gatot Kaca dudu wong samanea jamone kuning wae yo mah jamu Pak Haji Adang bade jamu jambu alas jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas aya jamu ketemu maning wae Pak Haji Erwin Pak Haji Dodi jambu wali manan wae Mas Haji Pepe bade jamu jambu alas paling manan wis lawas kuluk kembaran aduh Pak Guru aman Mas barang kula kidangan bade cibaban bade jamu bade ngelebur dicampur iwak pinang campur daging dicampur daging Kang Herdi suka lebur tadi abu tinimbang dijajah mening aduh Mas Cece Mas Wandi dijajah mening Pak Haji Asep Wahyu bade jamu ulok welang ulok kisi aduh
aduh wong kutawaringin uluk ibuk ditaliman Lah Haji Asin aya ojo isi ojo di Kang Dudung kadapak pada jam aduh Mas BI belum panas di pangangkau hati panas di gawe owong kembang biru kembang witara kulo melo bagian sengsara bang aduh Mas Cece Mas Ari Mas Bima aduh ampun balik dari jam Surabaya berupa-rupa baik Mas Bedi sapu tangan jatuh di lumpur aduh ampun suruh lupa kunjung lupa sebentar di waktu tidur aduh Pati sok isimku sadayana rumau di pasisian palit poda pahasi pepe di pasisian dari renda berem eta renda hidung renda kayas geningan nanggan sulam tangan hari bagi abang eta bagi ninang bagi lawas bagi lawas sok kaedanan hari bongan bangkong eta bongan bangkong kacil dimandikan geningan nanggan dimandikan bongan bohong ke hati jadi jadikan geningan abah dijadikan
bakung bapak wete samia rempel gotonge rempel samia pang-pang sekar mekaring galike andele si pandang Banglus lampahipun Raden Gatotkaca Bima Doh Semar Astra jingga dawala budal katauran Titu Maritis iki bunga marwata sutadina manahna margi anu dipilarian teh geuningan deket-deket anak tales Semar Badranaya anu ngarahasiakeun buka rahasia yen terus anu ngajaga harta-harta bana warisan tiluluhur teh geuning Semar Badranaya atuh ku kituna Semar langsung ngadeus ka Otipati Jagatnata doh ieu sakura anu diperdih ku Kresna sadayana ku Otipati dicumponan diantawisna Dewa Kamajaya pikeun jadi pangapit panganten sareng Dewi Rati ieu iki gamelan Silokananta kembang 100 rupa bedil Karantaka gamelan Silokananta sakura anu diperdih teu aya anu dikorekeun ku para dewa ti sawarga tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu doh ieu iki memang aya hiji leuweung memeh lebet ka leuweung teh aya tangka caringin 7 deres ngajajar ieu iki eta ciri supaya jalma ulah anu kagunganana ulah linglung milarian aduh aya padahal di dieu teh aya emas harta karun nyaeta mangrupakeun kareta doh ieu iki kareta Binarom ku kituna barakasakan jin anu ngajagana deres anu dina danget ayeuna kararempel merbayaksa nyaeta detia kalawin sagni kararumpul euy kula aya badami keuneun hege kalau mampatina gendengane pun waledan aya dari mari dari aya kaget menik hohoak atuh ngomong teh menik hohoak awas lekan aya naon Gusti tenang Indonesia kena petokan siapa? Aing atuh. Oke. Eden cengor wae.
tapi keresahan naon Gusti tenang harapan dulungan ka suama kabakan harapan dulungan ka suama kabakan lain-lain terjadi eta lupa ngacurikeun semua faktor Gusti aya naon itu tenang tenang pinang naon tenang goblok kendang naon kendang pencak tenang ulah gurung kusuk naon keur main layangan benang eta mah teu ieu tenang tenang apa aya naon kelanan kelanan tenang heula oh naon nya sia diuk tuh dengekeun diuk cenah saha Gusti naon nu maot jauh-jauh cerita tuh diuk lain maot beleguk diuk naon penyawatnya saha nu maot goblok itu cenah maot urang mana maot nah Gusti teu ngabejaan ka abdi da saha nu maot tuh dengekeun naon penyawatna teu maot teu maot tuh dengekeun di mana dikubur eta teh teu maot anjing nah ieu mana amak-amakan teu maot naon penyawatna aya kene liper coba saya tahu da enteng atuh penyakit liper mah kututut nyaho aing oge penyakit mah asa daek ieu mah daun nu maot kututut asa daek leukeun ku eta teu kudu make jeung biaya asa daek newak ngan newakna ulah dibom kari nyokot eueuh nu maot goblok eueuh nu maot kututut kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun da eta mah kari nyokot eueuh nu maot goblok kari nyokot ulah dikepung ngalah tutut mah bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh teh ku sorangan kari nyokot ada eueuh nu maot kututut sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk kututut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung newak hayam jadi maot teh lipernya ngejah teu maot da kututut ngediuk atuh pantes sia mah nepi ka maot ku tai mah anjing kabina-bina teuing sia teh diuk di tukang atuh di tukang di tukang please sit behind wow please sit behind no belakang antri sorry
Belakang. Tutut. Tututnya aja. Ibu aja Adin sana jangan lihat mata pengen Yang cocok penasaran Gunakan ingkang raka Keratu Anggara ingkang raka kertunggal para kuntut utang tawan Suki Mukti Beli yang beli sangat
nawa samia merbayaksa bendera kengkang merbayaksa wonten ing waringin detia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di ieu waringin pitu siap ka hararepeun aya badamikeun lain dah hacurikeun si Mbah Baktos heueuh nuhun kututut lain kumaha kadeng kututut kumaha kadengena jadi kurang sing percanten untuk kututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh bulan Gusti cing aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari isoana mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu naon-naon oge di mana-mana salira pada syukuran ka dieu keun beda urang perakan saat nyanyi na wa abdi naon maneh bisa nyanyi gitu sakedik percanten kumaha nyanyina hei seniman kututut sateunaha pakai ku seniman kututut sebenarnya mah kadenge mun saeutik biasa kadenge berarti teh awar-awar ngadumpar kana ceurina penting tadi aing ngimpi naon Gusti ngimpi naon ngimpi naon teka arti mun cewek werjir hari halis ngimpi karageragan bulan Syapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan Syapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan Syapasi di dia ge asuk aja Allahu Akbar dah air rag-ragna teh kana lahunan kageuning dulu malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Syapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali per teh nikeuleuh teh ka si ieu ye ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon di tempo teh dina paca PC eces dina paca pici sidik dina hana bakal naik harkat derajat muhun atena pisarida teh bakal naik delman naik derajat naik delman bakal naik naon naik delman naik derajat naik kuturut aya ke kota naik dina istimewa di muka duduk di muka tek nong dok tek nong bina-bina teuing sia teh bukan anak buah dari negara Roces manya sia kudu ku keong tutut
anu matak wayahna sararea bisi ke kaharep aing naik darajat bisi naik pangkat manggih milik wayahna maneh sararea tuturkeun langkah paripolah aing sanajan urang wujud diu awak buta diri terhing reseksi benar tapi urang teh kapan geus dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jaroning sampurna urang teh kagolongan jin tuturkeun tapak boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir aya di manusia tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman inuk teh